ulah disangka masjid teh sakadar masjid lamun kura sok ngadongengkeun di Mesir baheula aya hiji nini kabita jasa tentang bangunan masjid ngadenge kiaina jelema nu ngabangin masjid bakal dibangunkeun jaga di akhirat nini geus teu boga salaki anak geus eueuh incu geus eueuh cak jan aku kabita amat datangnya ka panitia kula mah kabita ku ganjaran aju teu bisa nyumbang naon ieu paku hiji paku hiji ieu cek jan geus bitadan di dinya teu bisa kula moal balik lamun can ditempelkeun di dinya atuh sapira hiji nini henteu kula mah moal balik bogana ngan hiji doang ieu paku panempelkeun hai guys abeh balik doang teman panitia dipaku di hareupeun lawang teh tak guys alhamdulillah balik tapi eta paku embu paedahna gede jasa aki-aki mantas wudu calanana najis gantungkeun kolor di hareupeun masjid baheula makan kitu tolol ka masjid sih makan najis nah aya sorban bau hapeuk tempelkeun di dieu aya baju-baju bau hapeuk tempelkeun di dieu digantungkeun di dieu kasimpulanna mah sini nini maut kaimpilah ku seorang waliullah kiamat begitu kiamat langsung timbang amal langsung ke neraka ini begitu diintrogasi masya Allah sholat kurang bagus puasa kurang bagus zakat kurang bagus haji gitu kene bahkan kasalaki kurang pati adab iya mah geus eueuh deui keputusan nini kudu ka neraka sadar nini ge aing mah tuh ka neraka geus sadar aing banyak pagawean aing kos kitu geus begitu ka neraka set paku bleng malaikat saya adalah paku yang ditempelkan di depan pintu depan pintu masjid ini siapa saja yang mau masuk selalu menggantungkan yang kolor, yang sorban, yang udah bau bentak di situ. Saya nih, maka saya tidak ridho dan tidak ikhlas kalau yang punya paku, yang punya saya masih masuk surga. Tidak bisa. Tidak bisa diasupkan ke neraka, tidak bisa lantaran aya paku ngahalangan. Tidak bisa. Seret deui ku malaikat ka ditu kana pintu nu hiji deui paku pindah ka dieu bleh malaikat geus puyeng pindah ka ditu 7 lawang paku aya bae bebeja ka Gusti ieu sini ini pan padahal mah kudu dikanarakakeun tapi ieu nyana kahalangan bae ku paku cak Gusti Allah aing ridho jasa sebab nyana mah bogana sakitu-kituna gas balangkeun ka surga habak balangkeun ku malaikat nih lah geus di dieu ge jang naon balangkeun ka surga wah bladak geus kieu we nya tadi panitia can datang nya geus datang panitia karek datang nih mana di dieu siapa dulu siapa ini masa tuh sombongnya tuh bener sih mah ye nah nu mantak geus ibu-ibu kalau mau ngabangun masjid itu kudu hese-hese paku bae hiji. Mal anggeus sasana mah. Saletik paku bae mangpaatna pohara atau komo nu lain-lain. Masya Allah karim. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah di pas tahun baru Muharram, tahun baru Islam sekaligus orang meresmikan masjid. Lain berarti ieu masjid can dipake tetapi supaya jelas bahwa di dia ngabangun masjid telah selesai ganjaranana nu ngabangun ieu insyaallah luar biasa geus lain di dieu bae engke aya nu ngabangun masjid mah pan lain urang dieu masjid itu masjid Allah ayo boga masjid itu ayo tah Haji Pendi alhamdulillah nyana jadi panitia masjid hampir dijual punya. Geus bogo kotak malah leungitan lain ku batur. Nyana deui. Teu beres panitia. Urang dituna ge geus aing ngeluh ka nyana. Asal kiamat. Ngan untungnya na deket ka kula. Sanajan nyana kos kieu ge.
maksudnya kurang lembur udah dibalangkeun cek ulah teh tenang moal kebel deui teu kudu diteluh moal kebel deui atuh umurna geus sabaraha geus teu kudu hese-hese antepkeun moal kebel atuh KTP na geus umur hidup ya Allah ya Rabb. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, urang hirup pabisa-bisa lantaran urang aya anu nyatet malaikat kiri kanan. Inggis lamun urang inget ka dinya. Bayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Aya catatan-catatanana. Tinggal orang tafakur baik kuari mah tafakur teh kumaha maksudna berpikir lamun sapoe 24 jam lamun sabulan kali 24 jam 30 poe kali 24 jam lamun setahun 360 hari kali 24 jam sabaraha jam umur urang telah lewat nu kamari nu kakarak satahun 10 tahun anu 50 tahun mulai isuk tanggal hiji kaharep urang teh masihkah dibere modal ku Gusti Allah sehingga waktu eta dipake sumpah dina Al-Qur'an wal asri demi waktu maksudna umur urang teh sebagai modal lolobana nu ngagolangkeun modal teh hayang untung tapi dina Al-Qur'an geus dijelaskeun innal insana lafi khusr hampir rarugi ulah nu jara rauh ieu nu aya di dieu bae umur ente sabaraha tahun kalkulasikeun geura dipotong sare 12 jam sapoe potong sare nu 3 jam nu 8 jam nurutkeun dokter mah nu hirupna sabaraha kemudian anu dipake nonton TV SMS-an main catur main gaple nu ulin sabaraha nu dipake salatna keur salat bage teu inget ka Allah la fi khusrin modal nu aya di urang umur nu dibere ku Gusti Allah hampir rugi kabeh ge nu mentek sing hade ieu umur urang teh modal mata ku waliullah ma waliullah atau para solihin selalu memperhitungkan napas kaluhur besi poho ka Allah napas kahandap besi poho ka Allah napas kaluhur besi lain pakai ngaji napas kahandap besi lain pakai ngaji selalu kitu bae pemikiran teh mantap lamun urang hayang fokus ka Gusti Allah penting tapi di pelajaran ku kula mandi setelah mandi wudu maka pakaian putih lamun aya sorbanan anu putih make minyak duyungan teuing beureum asana aing terepae atuh asana aing ye asana ye ibu minyak duyung gimana lain deui tah eta teh pemikiran urang teh sangkaan jero hate urang kadar urang sakitu jelema eta ditinjau ku ahli hakikat ulah ku Allah ulah ke Kangjeng Rasulullah ulah ku para waliullah perasaan urang beheulanan perasaan urang darajat urang di dinya lamun urang boga keyakinan berarti urang luhur lamun urang masih kene sangka-sangka berarti urang handap mun masih kene urang teh hayal-hayal handapna ge handapna deui jelema lempang di peting begitu lempang aya jelema di itu lempang wah asana caknya penjahat ya asana penjahat ya kan eta ngaranna kan sangka lumpat jana lumpat alhamdulillah begitu lumpat manggih masjid asupnya ka masjid begitu asup ka masjid alhamdulillah aing salamet cakna ya di masjid mah biasanya sok pakai nyalateun cekna kieu be tengah peuting teh ulah-ulah tadi beurang cekna anu nyalateun di dia asan aya pocong ya aing mah lah geus teu beres ieu cekna teu beres aing mah mending lumpat deui be lumpat deui
begitu lompat deui nah aya tembok ya langsung naik kadinya aya liang nah di dia aing aman horenganan nu ngagali kuburan teu jadi enak kieu bae di dia ngagali kuburan teu jadi nya kieu bae ieu si cek ada ieu liang tanaonnya liang tanaon horenganan jang isukan lain terjadi jadi aya nu maot isuk dek dikubur di dinya datang malaikat kadinya cuk man rebuka ngecek jalan teh pan aing ditanya ya man rebuka jana culak cileuk saya belum mati bos malaikat kau udah di sini kamu saya lari menyelamatkan diri wah tidak bisa cek malaikat gua tanya lagi kalau kamu benar-benar belum mati pasti kamu bangun wa man nabiuka punya nanggeus kikieuan bae wah tudangnya ya Allah ya Rabbi orenganan bener di kuburan ditanya cakna aing can pae ge katanya cakna saha sih nu pae akhirnya cara lompat teh kapangi deui jeung nu dianggap ku nyanas musuh teh si anu tadi lulumpatan kan kunaon sia lulumpatan ieu kan penjahat caknya aing mah guru ngaji lain penjahat ieu kiai mantak aing neurekeun sia ge lulumpatan aing karunya ka sia Masya Allah harenganan ieu kiai Allah alhamdulillah kunaon sia mah lulumpatan kanggap eta teh penjahat tah eta teh anggapan urang kos kitu teh tak anggapan eta teh kadar diri urang mentek lamun urang tengah beuting ya hudang haju isieun amat tah eta berarti urang kadar urang handap kudu berani lah si awak cek kiai ge berarti sangkaan kos kitu sia handap ja waliullah mah di gunung sorangan di leuweung sorangan das ka masjid iya goblok si awak kunaon rendah-rendah teuing sia langsung ke masjid jam 2 Allahu Akbar ayat tah bohong sia kajian ku kawa ge dedeulean doang aing mah pocong sia bohong sia kucuk bohong orang bener nya lagi baca Wayahu. Macuna mah wailah hukum. Balik ke wailahu. Kadar jelema teh di dinya aya. Tapi lamun wanian mah kan, sia pocong beneran apa ngalalaga? Pocong beneran di dada aing aya Allah. Hah, teh sieun sia tampiling sia ku aing. Pocong ge waduh ini teh baru kali ini ada yang mau nempeleng gua segala teh. Wakat udah wanian urang. Nah, kadar urang aya di mana, keyakinan urang datang ke mana. Belajarlah urang teh ngaleungitkeun sangkaan-sangkaan. Lamun urang dek belajar ka Gusti Allah. Ieu kan tadi kula dek mere cara wauh ka Allah. Mandi, wudu, salat, diuk. Napas urang deleukeun ku urang deleukeun napas urang jeteu ka deleukeun ge lain napasna tungtung iru eta teh cara memfokuskan diri ente kan geus karolot ku ari can bisa ibadah carana kos kitu teh deleukeun tungtung irung urang. Maksudna engke ge leungit nu sajen ge. Coba ge praktekkeun ge ku ente. Leungit ge. Ieu kan urang nu mantak haju teu husu ge salat. Kunaon eta? Allahu Akbar asana nya ieu ke asana ieu. Budak aduh tah budak. Popok di mananya popok. Keur salat ka popok ingat. Ingat sak Imam Hanafi teh kapan kadatangan ku muridna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon maksud kula ieu teh ka dieu mama minta doana. Kunaon? Kula boga kaleunggitan
di imah teh naon kalengitan emas mangkaning eta emas teh jualeun masyaallah kula minta doana geus ulah sia-sia tahajud ya insyaallah geus henteu bacana kula mah minta jampen tahajud ceuk Imam Hanafi geus insyaallah hayu geus tanggung jawab mama aya ge sholli salat tahajud Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim kayak eta di mana kita keke ditendena di mana sapeting dacan kapanggih tahajud deh Allahu akbar hari teh kan di pasar aju kan di bawah aju ke mana gara tilu penting sholli salat tahajud Allahu akbar mimiti buka tadi dinya dibukanya oh bener orang di luhur lamarinu itu Masya Allah gegeraan bae cenah likum iya alhamdulillah isuk-isuk gegeraan bae kapanggih kan cek Imam Hanafi alhamdulillah kapanggih mana tayi barangna maka ku tahajud kadituna teh tahajud geus berarti eta urang leungit naon baik ku tahajud mah kapanggih ngan salatna belaon asal salat bae haju bae ka pada daratang kabeh tadi ka jarum-jarum potong aya ish masyaallah dele tah irung urang sabaraha kali 70 kali sepat ngelingitkeun poho ngalingitkeun moh nu saja pan ieu teu fokus urang nah geus beres karak deja eusian mulai sapeting dua peting tilu peting geus teu inget kana naon geus geus teu inget kana naon sesengitan naon siapa dasar borangan gitu deh heran aing mah aing hese nuduhkeuna geus eta mah ala kadar kos kitu bisa ngan moal diteruskeun ngan sakitu ge coba ge sakitu ge coba asal peting bae urang teh jam 3 misalnya 3:30 roh napas urang 70 deulekeun eta ke poho segala deka Allah teh kan kudu boga cara nah ge kebel-kebel tak kebel-kebel geus dieuseun ku Allah aya ke ngambeu naon ya isi sesengitan bangun sengit mawar teh asana ya nah, ala kadar jang pepeta mulai dek ibadah seperti itu insyaallah ente engke tafakur teh eta tah kitu heula engke poho ge poho dunia poho makhluk poho kan ieu urang nu mantag teu indah ge ibadah lantaran ingetna lain ka Allah. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika kurang ditafakuran, waktu tafakur sebab umur di jero waktu tafakuran, lobaan kahadean apa lobaan kagorengan, ketika isuk paeh aing ieu kira-kira kumaha tafakur ngaranna. Lamun aing isuk dikersakeun ku Gusti Allah paeh, kira-kira amal aing goreng apa bagus, tafakur ngaranna. Tahun-tahun anu geus kalewat lobaan bagus apa lobaan goreng iya Karim mulai ti isuk tanggal hiji abdi ka ditu insyaallah Gusti abdi teh hayang untung modal nu dibikeun ku Gusti ka abdi teh ya nek ngagunakeun umurna kadana napas deusian ku Allahan mah atuh salat nu rapi salila hirup urang Gusti nu geus sampurakeun bari nu encan dikodoan kodo nu kaharepna ka dieu nu ka tukang mangeus nu kaharep ka dieu mudah-mudahan Gusti bisa merek ka abdi nah ditafakuran gara-gara ku urang sakumaha tadi nafakuran ngabangun masjid namun urang tadi nafakuran jelema anu siap ngawakafkeun tanah lantaran geus kadeuleu kaindahan anu dibukakeun hijab nafakuran urang jelema-jelema anu sakumaha tadi nini paku hiji bae masyaallah ketika Allah ridhoeun horenganan indah jasa geus puguh jelema nu ngalobakeun salat ngalobakeun maca Quran dan lain-lain sebagainya nah ieu horenganan geus aya bagian-bagianana tinggal metakeunana urang
Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah ieu bentukna geus kos masjid ulah cara di Jakarta. Di Jakarta mah kan di gang teh, di gang mushola masjid teu kos masjid. Lantaran kaayana ge darurat. Mentak loba nu kasalahan. Kumaha kasalahan? Kasalahan teh tukang ngamen teh di hareupeun mushola ge we konteng-konteng anak ayam turun 100. Mati 1 tinggal 99. Encana anu keneh mere-mere anak ayam turun 99. Mati 1 tinggal 98. Angel keneh kabeak eta. Anak ayam turun. Nyana geus gigian bae saha ieu anu kaluar jauh. Bareng kaluar jol bae di sisi. Mas, apa? Itu mah bukan rumah. Emang ini apa? Itu musola. Oh musola. Kok enggak ada menaranya, enggak ada tanda musolanya, kirain rumah. Tuh saya udah habis berapa lagu? Masya Allah. Udah dah lagu saya wakafkan buat musola. Wakafkan lagu. Itu beres. Nah iya mantap kudu aya tanda kan, iya tanda aya hareupan kadian. Ieu mah masjid ngarana ieu. Wow mantep jasa ieu mah. Menarana aya teh we. Menara aya tuh. Geus aya hiji apa opat? Kar-kar hiji. Hiji 3 deui mah. Menara 3. Baik kadeuleut kan di mana-mana deuleu oh tuh masjid. Di mana-mana tuh masjid. Salat banteu tuh masjid. Ya Allah ya Rabbi. Nah, iyalah lamun urang napakurat, lamun urang carita tapakur loba. Lamun urang carita tapakur loba. Mana tapakur teh kieu maksudna berpikir bagian urang, bagian lain urang maka jeung kuku mah teu bae. Nu sok kukula didongengkeun ti abah kula teh ai memang rezeki urang mah rezeki urang bae jelema ngadahar jago geus datang ka dieu. Lain rezekina mah lain bagianna kotok jalak kae saet. Sial tuh kotor. Padahal datang ka bibir. Tah, lain bagian mah lain bae. Baheula ya raja. Raja teh ngabagi-bagikeun ka jelema anu soleh kiai jeung ka nu lain kiai. Tadi kan dongeng roti, kula deuk nyambungkeun tadi, ya. Ka tukang roti teh nyieun roti 2 macam. Di jerona roti nu hiji ieu tendenan mutiara. Di tendenan batu-batu mutiara jang Paris Kiai segede kieu. Nu hiji di jerona ieu mah ditendenan teh ngan sakadar ditendenan coklat doang. Eta mah jang Mang Saji Pendi nu kada itu lain Kiai. Yes, beres. Gus Jun nyono rebuan. Diumumkeun kan ke masyarakat nu Kiai bagianana nu ieu nu lain kiai ieu. Aya jelema nu lain kiai kikiaian. Kikiaian dia make sorban make jubah sebab dibedakeun pasti jerona beda cakena ieu. Geus aing rek nyarupaan kiai lah. Anu lain nu kiai beneran lah nya mah geus teu pati butuheun we mah ieu mah ngalaksanakeun pangundang raja bae nyanang make baju biasa bae. Begitu datang ka lawang lantaran nu kiai mah make baju biasa atuh ka dieu bagian kiri. Anu tadi jawara, nu jawara teh eta kikiaian make jubah, make udang-udang atuh ka bagian kiai. Bener dibagi roti. Kacekel kunyana. Ih, cak ada roti can asak ye. Sial, cak jawara teh goblok juga teh naon ngejendul-jendul berarti teu sampurna cak ieu. Naon gara ngagorengna. Barang datang keluar teh kapanggih teh jeung nu kiai asli nu lain make kiai teh sia dibere mana tah dah ojol tah jang sia emang kudu can asak jendul-jendul tah mereka disebut barang datang keluar teh dibuka ku kabehan nu kiai mah mutiaraan cak jawara berarti nu ngajendul teh mutiara eta kunaon dibikeun ka batur tolol lain tah eta kos kitu anu tadi kiai asli mah tetep bae kiai. Anu lain kiai mah tetep bae sanajan di kiai-kiai ge KH Supendi EF atau lain mah lain bae. Tetep bae ge bagianna ge di akhirat atau lain bae. Tetep coklat doang nya mah. Gecok nu kiai mah kiai bae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah malam ieu kukula diajak tafakur.
artina ala kadar berpikir horenganan ngabangun masjid teh lain sakadar ngabangun horenganan nembus datang ke akhirat nu pernah nempelkeun di dieu mungkin semen mungkin pasir mungkin bata mungkin duit masya Allah nu ditempelkeun di dieu betapa indahna jeung bahagiana untung ka bina-bina anu henteu pernah nempelkeun ka ieu rugina ka bida-bina tapakuran umur urang tapakuran kalakuan urang tapakuran amal-amal urang tapakuran hirup urang ka hareupna sebab ieu bakal jadi kapal engke jaga di akhirat. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mulai ayeuna bukakeun mata hate urang tendeunkeun asma Allah di jero hate supaya ketika ka mana bae di jero hate urang aya Allahan geus boga perasaan bahwa Allah babarengan jeung urang ketika boga perasaan Allah babarengan jeung urang moal ngalantur ka mana-mana. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kuari geus bener-bener masjid ieu telah diresmikan berarti dibuka setiap saat untuk salat baik anu munfarid maupun anu berjamaah sing hade neangan imamna nya masjid ieu imamna anu paseh lantaran imam nahamul kana makmum sing hade nyin imamna deuleu makharijul hurufna supaya pas jeung ulah waswas antaran loba dongengna jelema waswas usolli Allah usolli Allah usolli Allah orang Arab ayakan didinya bagaimana ini salat teh ya dicekel bae kunyana kaluarga saya imam orang Arab makan sekali-sekali bae nah sholli Allahu akbar nyana neuleuh ka dinya sekali aja cukup ya bismillahirrahmanirrahim kan teu beres kabeh besi karar itu imam ya batak rapi besi teu bisa makrod-makrodna nah dia aya badu salam ka ditukeun ka badu salam kitu ka ditu nah ieu mah geus ya Ustaz Badru kula menyerahkeun anak kula ieu deuk dipeupehan deuk dikukumahakeun lain dipagahan ngaji burung tidak dipeupehan Allah kumaha Badru bae geus ka ditu tuh malah mah mun aya ngajodoh los pangawinkeun ka ditu malah mah ieu anak kula parawani besi ku Badru deuk dikawin cak Badru mantep ieu mah kos ge mah ieu nah etalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mun dikecaritakeun tentang maziah masjid encan terus kan tadi teh tentang jelema anu cicing di masjid maha suci Allah baca tasbih zikir sebab naon sebab ningali ka akhirat yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar lantaran nyana sieun horenganan aya poe anu kadeuleu langsung neraka sieun gitulah para jamaah yuk urang ngadoa mudah-mudahan nu ngabangun masjid ieu dibere jaramuga ku Gusti Allah dibere salalubur ku Gusti Allah nun teu milu ngabangun ge mudah-mudahan dibere subur sanggeus teh jadi ieu masjid mudah-mudahan dibere daek ngeusianana sanggeus teh daek ngeusianana daek ngurusanana jeung kabeh nu ngabangun nu ngeusian nu ngurusan nu liwat nu neuleuh doang mudah-mudahan salamet kabehan di akhirat engke kabehan urang digiring ka sorga Allah imam bakal nepah ti heula muadzin engke kadua nu berjamaah tuh nu neuleuh doang pandeuri nu neuleuh doang mah ti jebur bisa nu neuleuh doang sakitu bae Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma antal abadiyul qadimul awal hadza wa hadza amun qabil Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.